Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Talaga Hideung. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-13. Atuh etang-etang hiburan pangbeberahmana, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun, mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Paringga sareng Asmadi tarung anggeus-anggesan. Tapi sok sanajan kitu ge dua-duana bener-bener gede jajat luhur jajatena. Eueuh nu eleh sok sanajan Paringga atanapi Asmadi, duanana luhur jajatena. Tegung silila duanana geus anjog ka punuk curug. Narangtung dina cadas nyulodor ka tengah walungan. Sorat cari dina curug meniseah ngaguru, tihanap temong aya haseup ipis ngebul kaluhur. Hape haseup ipis nu nganung ibun dibalukarkeun ku tarikna cai nu nyuruh. Tadi dia urang uji heula ye. Sing sanu kuat ditotokeun kana leuwih, eta nu boga hak pikeun ancurup ti heula. Pek jangan. Lauk nu aneh teh mun kapanggih jadi milikna. Cek Paringga nunjuk ka leuwih. Nu katempo ti luhur mah leutik padahal kakenca jeung kakatuh aya sedong. Katutupan ku areuy-areuyan anu ngaguyun. Sanu ti heula nu rek ditotokeun, jeung sanu notokeunana? Ngara adil mah Suten. Prak duanana Suten ayeuna mah nu meunang teh Asmadi. Manehna kakiliran notokeun Paringga kana leuwih. Atuh Paringga mending ngarahu. Sabab dina hatena mah lalewang sok sieun teu kuat ditotokeun. Utamana mah can apal kana kaayaan di leuwih naha loba batuan atanabah henteu. Tapi pikeun ngajaga ajen diri manehna ngawani-wani maneh bari ngandelekeun ilmu simpenanana. Udah tadan-tadan maneh rek ditotokeun ku kuring sakaleupis ya Asmadi Paringga. Mentong asa-asa Asmadi pek we dewek ditotokeun ka leuwih. Sabab geus sayagi ti tadi keneh ge sok jalankeun ha. Paringga nemongkeun dada nu kembung pinuh ku sumanget jeung wawanen. Kalayan teu asa-asa deui kap suku Paringga dicekel ku Asmadi direngkepkeun duanana. Leungeun kenca nyekel punuk Paringga, curalit sirah jadi tihanap. Tuluy diayunkeun bari ngawahan sanggeus mernah belewar Paringga ditotongkeun ka leuwih menih nutug pisan. Sirahna tihanap Asmadi ngalenyap hatena. Nempo Paringga nyuruh kana leuwih kujubar kana cai budahna muncrat ka luhur. Pating kurilap katojo ku panon poe, lap Paringga ka jero cai. Sakedapan mah teu temong ku Asmadi diteuteub bari jajantung naratung sok sieun teu bijil deui. Tapi tekung silila pucung hul silah Paringga muncul dina beungeut cai dibarengan ku cai nu ngapurial. Paringga gigi brig miceun cai dina buuk jeung beungeut. Tuluy hanyat kana gawir, tekel naek meuni gancang ibarat bajing. Sakedeung oge geus aya gigireun Asmadi nu colohok bengong rada kaget. Tapi hatena muji kana kasakten Paringga nu kuat ditotokeun kana leuwih nu sakitu jerona. Dewek geus kuat ye ayeuna giliran maneh rek ditotokeun sia ku dewek. Sok geura tatan-tatan. Paringga teu sabar hayang geura males. Ti tadi ge geus sayagi kopi lalaksanakeun aku maneh. Karawak suku Asmadi dicekel ku leungeun katuhu. Punuk dicekel ku leungeun kenca juralit Asmadi dijungkirkeun. Sirahna dihanap suku ti luhur. Paringga ngayun-ngayung awak Asmadi bari nitenan kaayaan dihanap, milih tempat nu sakira gede balaina pikeun Asmadi. Rasakeun sia Madi modar sia. Belewar Asmadi ditotongkeun kana leuwih meuni nyurubuh gancang naker. Kujubar lap ka jero cai. Krabak pucung hul kana beungeut cai tuluy gigi deui. Bari ngusap beungeut. Kalacat hudang hanyat ka gawir. Tuluy ngarayap ka luhur nyampeurkeun ka Paringga. Paringga colohok bari gogodeng. Paringga, kuring geus kuat ditotokeun kana leuwih nu sakitu jerona. Jadi urang teh sarua kuatna euy, sarua wanina. Daina ulah kapalang, urang silih totokeun nepi ka aya nu rubuh salah saurang. Sing sanu pangheuleuna bencar sirah, eta nu eleh. Ujug-ujug kitu we Asmadi teh manehna ngarasa kagok asong, hayang ngadu jajaten jeung Paringga. Dek kitu ge. Pek wae dewek totokeun ku maneh sok kadinya. Ngan sakitu jawaban Paringga. Manehna jadi panasaran hayang ngajajal kekuatan diri sorangan. Bari sakulah sakalian ngajajal kasakten musuh.
Geus kitu mah der silih totokeun ka leuwih bari ngagunakeun masing-masing elmu panemu jampe pamakena. Sangkan musuhna rubuh. Najan nepi ka maot ge moal aya urusan sabab duanana geus janji rek ngadu jajaten nepi ka aya nu rubuh. Cai nu nyurug tetep ngaguruh walungan teu aya robahna. Angin leutik ngahilibir nebak kana dangdaunan pating garupai, nyaram tarung kadua jago, panon poe ngarayap beuki luhur antukna mengok ngulon muru tempat panyusupan. Teu karasa nyerelekna waktu sapoe jeput dua jago silih totogeun ka leuwih, duanana sarua saktina sarua kuatna jeung di sarua kebelna. Atuh nepi ka sareupna teh can aya nu eleh atawa unggul. Tungtungna reg eureun Paringga jeung Asmadi ngajarentul dina cadas nu nyolodor ka walungan. Marlong ka leuwih nu taya robahna, hantem di teleuman kuduaan teh teu aya urut-urutna acan. Asmadi lah, gagal euy tujuan urang teh lah. Eueuh nu unggul jeung eueuh nu asor lantaran kasaktian urang saha imang ye. Teh rek kumaha atuh geus ieu ye? Naon nu perlu diadukeun ku urang? Cek Paringga bari ngareret ka Asmadi nu harita keur molokok neuteub leuwih. Ah, tong kapalang ayeuna mah urang diadu deui we. Mana ieu mah lain silih totogeun mending ge urang pilih genti ngarayap dina leuwih ka luhur. Mapaina kudu ngalawan tarikna cai nu nyurug. Singsa nu bisa hanyat ka lain salamet nepi ka ieu tempat eta nu unggul. Tapi pikeun nyorang eta jalan kudu kuat narima pamaledog ti luhur. Jadi mun maneh keur ngarayap naek ku kuring rek dihujanan ku batu ti dieu. Mun bisa naik nepi ka dieu hartina unggul. Kumaha lamun kitu? Setuju lah. Dieu lah urang jalankeun. Kabeneran geus peuting ye ujian nu disorang ku urang bakal leuwih karasa beratna. Sanggeus duanana satuju kana eta usulan. Raksuten silih milih salah saurang anu kudu turun ti heula Paringga pareng eleh manehna sakilat ditewak ku Asmadi pelawar ditotogeun kana leuwih ku jubar lep ka jero cai. Purial pucung hul kana beungeut cai, langsung ngarayap jiga muntang kana cai, anu nyurug cai anu sakieu tarikna teh ditadah ku beungeut, bari ti luhur dibaledogan ku batu sagede-gede kalapa. Asmadi meuni gergeteun hayang ngelehkeun musuh. Batu nepi ka ngaburudueul ningang Paringga, tapi kawas nu teu karasa jongjon we ngarayap. Beuki lila beuki luhur antukna nepi ka punuk curung, cakakak seuri sorana geuman. Hasil euy sok ayeuna bagian maneh si Asmadi lah. Cenah bari karawak newak awak Asmadi pelawar ditotogeun ka leuwih. Kujubar kana cai lep purial pucung hul ka luhur. Puluy ngarayap mapai cai nu nyurug. Teu beda jeung Paringga tadi manehna ge dihujanan ku batu meuni bukbak kada tarang jeung tongong, tapi Asmadi teu galideur tuluy ngarayap nepi ka luhur. Akhirna cakakak seuri. Sarua euy dewek hasil euy. Urang duaan tetep euy sarua gagah jeung sakti tagen duanana ge. Tapi nu kadua kalina maneh tang tumodar ku aing. Rasakeun sia Paringga. Asmadi jiga nu kasurupan. Ngomong kitu bari ngarontok ka Paringga padawar dibalangkeun ka leuwih. Gujubar kadenge sorana sabab ayeuna mah geus teu katempo da puguh geus maju ka peuting. Tapi hasilna tetep wae para wargi sadaya. Paringga kalayan salamet. Teu cecea teu bocea teu bared-bared acan akhirna duanana silih totogeun. Ditambah ku silih baledog ku batu dina mangsa keur ngarayap dina cai. Eta kajadian teh nepi ka isuk, tapi teu aya nu eleh teu aya nu meunang, duanana sarua gagahna. Waktu panon poe meletek di beulah wetan nu duaan ka karareureuh bari diuk dina cadas. Duanana ngalungsar bangun lungse lantaran geus 2 poe 2 peuting ngadu jajaten pikeun nangtukeun nu eleh jeung nu meunang. Asmadi, urang duaan bisa keneh nempo sarangenge ti beulah wetan. Disangka rek anu palastra salasa urang. Nyatana mah jumendeng keneh geuning teu aya nu bared-bared acan. Lamun geus kieu kudu kumaha ye urang ye? Nah rek terus cicing di dieu marebutkeun leuwih. Ceuk Paringga bari meureut pakean nu baraseuh beungeutna katarasepa. Nah kagok asong. Najan nepi ka pae ge da moal eureun kuring mah. Sok we urang tuluykeun narek kumaha cara nu sejena ye. Urusan tarung rek model kumaha deui. Geus we lah langsung neangan islauk lah. Carana mah kumaha urang we. Sabab boga cara sewang-sewangan ye, rek dikecerik meunang, rek diuseup oge meunang, pokona mah asal lauk bisa katewak. Paringga harita teh hayang geura prak ngalalauk aneh nu bisa ngiceu. Hayu, ayeuna mah urang bareng bae lah. Teu kudu silih piheulanya sabab ayeuna mah kaayaan leuwih teh geus kanyahoan tetela jero.
gede jeung caina tarik eta mah saha we nu pinter eta nu baris unggul. Heulah sok meungpeung isu keneh. Teu panjang mikir. Celang-celang duanana laluncat ka leuwih. Kujubar lep tareulem cai leuwih pating buria jiga ngagola. Paringga jeung Asmadi pating berekbek. Tuluy ngojay di jero leuwih neangan lauk kancra nu sisitna emas, matana perak nu bisa ngijeu. Heuleut sawatara waktu mah pucung hul Asmadi kana beungeut cai. Tuluy diuk dina batu sisi leuwih panon mureleng ka tengah. Nyidikeun cai nu bubuyalan disangkana mah paringga rek muncul tapi teu aya bae. Arek aya lauk aneh kitu. Aing jadi cangcaya ye sok sieun ngan ukur beja we bari eueuh buktina. Tapi mun nilikana sumanget si paringga mah jigana bener aya ye. Cek Asmadi bari nitenan ka aya didinya. Susuganan aya tanda-tanda lauk nu nengah. Tapi nu katempo ukur cai nu ngaburia jeung runtah nu ngumpul di sisi. Teu kanyahoan pucung hul paringga deukeut Asmadi sanggeus gigi brig mikeun cai dina beungeut poknanya. Kunang atawa teu Asmadi? Kalau ka ngahuleng euy. Acan can kapanggih tabak-tabak na acan jeung na deui lah. Rada cangcaya dewek mah euy. Nanya aya lauk kancra kitu nu sisita emas. Anu bisa ngiceup. Oh dewek mah yakin eta lauk teh aya di leuwih. Da kulantaran kitu pikeun nyumpunan syarat ka Nyi Puja. Anja nepi ka iraha bae ge lah eta lauk rek diteangan ku dewek mah. Cek paringga. Lek eleum deui hayang buru-buru menangkeun eta lauk. Ngadenge omongan paringga kitu Asmadi teu mikir panjang, lep manehna ge teuleum. Sanggeus aya di jero cai kokojayan mapai sedong, nu nyarang kedong ka jero. Teu sieuneun aya oray welang barang gawir leuwih katempo bodas lantaran batu cadas anu salilana kadupakan ku cai. Asmadi tuluy mapai ka jero, unggal liang di tempoan, unggal poyok di kodokan. Itu deui paringga manehna teu cicingeun, tuluy ngojay di jero nempoan nu saruni, susuganan aya lauk kancra keur nyumput. Barang supai jiliang breh aya cahaya nu hurung jeroeun guha. Paringha ngarenghok. Paringga ngarengkog panon molokok ka eta cahaya. Alah, naon molotot jiga mata maung? Pelang siang ratu oray nu bageugeul di dieu. Kudu kumaha aing ye? Paringga bingung tapi hatena kalah katambah panasaran. Hayang nyaho ka eta cahaya. Tungtungna paringga ngadeuketan barang geus sidik meni sirikna teu surak bakat ku ato sabab nu moncorong teh mata lauk sisitna katempo gugurilapan sarta panonna kucap kiceu. Hal kakadala ieu geuning milik aing teh. Keun sia lah ditewak sia ku aing. Tangtu kapi milik sabab aing nu manggihanana. Bagja aing ye dan bakal laksana kawin jeung nu geulis di Talaga Herang ye. Cek paringga dina hatena. Tuluy ngadeuketan bari taki-taki pikeun newak lauk aneh. Barang geus deukeut belasat lauk teh nyamer. Paringga rikat ngakiwar siut puria cai ngabuda. Cecepet lauk ampir nurih pipi, nempo galagat kitu paringga beuki waspada. Panon teu boleh neuteup ka eta lauk nu katara geus taki-taki deui rek naraja. Aya bagja teu daulat, badoweul sia. Ajeun kapangi kudu tarung heula. Saru kelo sia. Barang cacap kerentes hate paringga, siut lauk teh nyamer deui. Hampir keuna kana irung. Ngan untung kaburu ngagiwar bari nyamer buntutna. Kep katewak tapi cepret ngabinti. Leungeun paringga karasa nyerinya nyautan malah bijil getih. Puguh we paringga reuwas sabab kulitna anu weduk teh ku cecepet lauk mah raheuh. Gelo sia. Galak lauk teh tetela euy. Setan naon nya nu ngancik dina dirina ye. Oke jeung kuat ngareutan kulit aing sia. Rasakeun sia wawalas aing nu bakal katarima ku sia deuleu. Paringga ku kulutus tuluy ngojay leuwih tarik rek ngudag lauk teh. Tapi sabodona ge lauk anu kahirupanana memang dina cai nempo diserang ku cara kitu teh ukur ngabalicet saeutik satuluyna mah nyamer deui kana tak-tak. Siut cepret cecepet anu sareukeut teh dina punduk meneh. Keuna kana punduk paringga karasa peurih jeung ateul. Silah kamu diantep sih, awas ya. Paringga nangtung dina batu panon melong kana lauk, sret nyabut peso balati. Terus di lelempang nurek dipake maledog lauk, siu serepet peso kana beuteung lauk, tapi barang geus keuna terus murang. Peso anu sakitu seukeutna teh teu teurak, malah masa kadang lauk kalah kana rajang. Nu diarah teh para mitra panon paringga, puguh we paringga gugu. Jaul kaluhur tuluy muncul kana beungeut cai.
barang rek hanyat cedung inung sukuna hayang para mitra anu ngagegel lep paringga dibetot ka jero cai mani ngarongheap bari roroesan barang geus aya di jero cai breh katempo kalayan jelas inung sukuna digegel ku lauk nu tadi. Kumaha tumerapna pikeun paringga para mitra sabada sukuna digegel ku lauk tadi. Paringga tulu nyarita ram jadol sia nya ngahina mun kieu mah rasakeun sia. Paringga gegelendeng dina hate pep lauk teh ditewak ku dibeg ajol-ajolan hayang leupas. Paringga nyekel ti papreket tapi teu hasil sabab lauk teh ngajol bari ngabinti. Sat leungeut paringga katurih ku cecepetna nu sareukeut kawas tuma. Waduh, getihan di wae ye. Tetela cucuk lauk teh seukeut euy. Laukna naon nya nu kieu patutnya. Paringga kukulutus bari hatena haneueul. Sabab lauk teh geus katewa kalah kaleupas deui. Kajadian satuluina para mitra sadaya tina urusan lauk memang paringga asa diheuleuyan ku lauk. Lauk anu rek ditewa ku manehna teh. Harita teh paringga disameran ku eta lauk gerakan matak nyilakakeun lantaran cucuk-cucukna sareukeut ngancam kasalametan paringga. Malah mah sababaraha kali nyamer kana beungeut ngan untung bisa keneh disingkahan ku paringga. Sanggeus sababaraha kali ampir kasabet cucuk lauk paringga ngarasa bosen jeung jengkel. Gancang luncat kaluar tina cai burial cai leuwih kaluhur. Jeleng clek paringga kana batu sisi cai. Seak lauk teh nyamer. Jiga lele nyantok eupan. Paringga ngajengok sabab lauk teh kacida galakna. Ieu mah ye. Lauk ieu mah nu kacida galakna ye kadek da hati-hati para mitra. Alah, mungkin carana mah aing kudu balik heula ye nyokot heurap ye. Awas ye mal diantep ku aing geuleuh. Ceuk paringga bari tuluy ngagunakeun elmuna pikeun hanjat gegancangan. Kal dampal suku kana batu belesat loncat kaluhur. Bareng-beng lumpat muru ka panggulaan. Rek nyokot heurap pikeun ngarungkup lauk aneh nu memang geus yakin ayana di leuwih cakra. Cagduna lalampahan paringga nu keur balik heula. Ayeuna kocapkeun Asmadi nu tuluy-tuluyan kokojayan di jero cai. Neangan lauk aneh mimitina mah ampir beak harepan. Lantaran manehna geus ngubek kasing sakur pangeusi leuwih tapi lauk teu kapanggih. Bangsa basa ngadenge nu patingket cabur hate jadi panasaran. Tuluy mucung hul kana beungeut cai niatenan leuwih nu keur diubah kuduaan. Asmadi ngahaja nyumput dinu buni kahalangan ku areuy nu ngaroyom maksudna mah sangkan teu kanyahoan ku paringga. Naon nu tumiba ka si paringga ye? Jiga tarung jeung lauk euy. Keun sia diintip ku aing. Kitu ceuk Asmadi mangsa harita atuh basa paringga kabur ninggalkeun leuwih. Kanyahoan pisan ku Asmadi. Kalayan teu miceun waktu Asmadi gancang teuleum deui rek mudag lauk nu tadi tas nyameran paringga. Di dasar leuwih kapanggih lauk teh keur diriung ku lauk laleutik nu kacida lobana. Beunteur jeung parai nepi ka ngagulung bakat ku loba. Lele jeung bogo katut jeler pabuis hayang deukeut jeung ratuna. Malah keuyeub jeung hurang di araya milu ngariung di dinya. Waduh, geuning jadi loba lauk teh. Wah, bener-bener lain kancra sisit. Ieu mah lauk kancra sisit emas mata perak aya di dieu ye. Sarta bener bisa ngiceup. Sigana mah tarung si paringga teh jeung ieu ye, keun sia ditewak wae. Asmadi nguntup nguyup ka eta lauk keras inget kenapa patah akina baheula. Nu geus kasohor tukang lintar, nu apal kana kalemahan lauk. Supaya teu loba miceunna tenaga, aing kudu hasil ngarontok kuduna. Sarta asangna kudu dicocok sintari. Najan lauk gagah ge lah moal bisa walakaya. Keun sia dibongohan ku aing mah. Asmadi ngetayap ka tukangeun batu, ngojai lalaunan pisan, cai oge teu oyag bakat ku apik-apikna jeung taliti. Asmadi ngadeuketan ka lauk kancra tea sarta leungeun geus siap-siap rek newak asang lauk. Barang geus kauntup kajeleng, gek. Punten sanes gek. Gep, hulu lauk teh ditangkep para mitra sarta leungeun katuhna nyoco asang nu ti paperket. Puguh lauk teh meuni adu glajer. Hayang leupas tapi tuluy didengkek santa kertanaga. Belesur lauk teh ka tengah leuwih. Asmadi kagusur nepi ka tapi teu lesot. Sewot lauk lumpat kana liang. Asmadi ampir tidagor tarangna kana cadas. Tapi sukuna rikatna keur ditojerkeun. Reg lauk teh eureun pelenyeng deui ka tengah leuwih.
Itu jeung kitu bae salilana mamawa Asmadi nuker ngadengkek huluna. Keun sia, nepi kairaha lila-lila mah moal burung leuleus sia beak tanagana. Sabab asangna dicocok ku aing moal bisa napas ya, cek hati Asmadi. Bari tuluy ngadengkek hulu lauk awak manehna kapuntang banting, lantaran lauk teh teu daek cicing, malah mangahaja lumpat kanu hareurin, kanu loba cucuk jeung batu seukeut sangkan Asmadi ruksak awakna. Tapi Asmadi lain jajak ka samanea, manehna bisa ngajaga diri dina kaayaan kitu. Barang keur tarung jeung lauk, seor sada cai dirungkup heurap, rup awak Asmadi anu ngagulung lauk teh karungkup beuki lila beuki kabulan. Tetela teh salah heurap nu kacida kuatna teh geus ngarungkup ka manehana. Waduh, sanu mawa heurap ye, si Paringga kitu. Keun si rek kumaha maksudna? Sabab aing geus hasil newak lauk kancrane, cek Asmadi dina hatena. Bari tetep ngagugulung hulu lauk, sedengkeun lauk jadi kenor amukanana. Lantaran awak geus karungkup ku heurap, akhirna mah lauk jeung Asmadi kagulung ku heurap, geus teu bisa walakaya deui. Kocapkeun di darat para mitra. Harita teh Paringga geus nyerenge seuri lantaran heurap nu dirungkupanana beda karasana. Nu dirungkupkeunana beda karasana. Atuh harita ge tuluy berat jeung oyag-oyagan, tarikna keur heurap di pulut lalaunan panon mencerong kana leuwih. Hasil ayeuna mah sia lah. Malisa ngejat sia lauk gelo sia lah. Aing bakal jadi salaki Nyi Puja, putri geulis di Talaga Herang. Si Asmadi keok lah ayeuna mah, cek Paringga. Bari seuri tuluy narik heurapna karasa beuki berat jeung anu adug-adugan beuki tarik sabab lauk kancra teu daek cicing tuluy-tuluy gugu dibegan. Akhirna heurap diangkat karasa berat belesat dibawa luncat ka darat. Kubrag kana taneuh tuluy dibuka. Ari gorehel teh Asmadi ngaringkuk bari ngagugulung lauk. Napas ngahigak bangun capek. Paringga meuni colohok bengong sajongjongan mah teu daek nyarita, reuwas campur jeung haneueul sabab lauk teh geus digugulung ku Asmadi. Hehehe. Nuhun Paringga euy. Ku cara kieu dewek jadi salamet ieu. Sarta bisa mawa lauk ka darat dina kaayaan kieu. Hehehe. Nuhun euy nuhun. Cek Asmadi bari nguliat lalaunan gek diuk bari tetep nangkeup lauk. Madi, naon hartina ieu teh? Nanaonan dari maneh? Teu kudu heran, sabab lauk mah geus beunang ku dewek, teu tadi keneh oge. Ngan dewek can buru-buru hanya, sabab laukna nu belajar ieu. Kabeneran maneh ngarungkupkeun heurap, akhirna beunang. Jadi pokona mah beunang ku dewek we lauk mah. Cek Asmadi para wargi sadaya. Teu puguh maneh mah. Lah ulah ka umur, ngasa umur sia lantaran najan teu di tewak ku maneh oge, ieu lauk bakal karungkup ku heurap dewek sia. Maya gagal sabab beurap jimat ditinggal aki dewek. Lauk naon lagi lah moal burung beunang. Jadi ieu lauk teh beunang ku dewek euy. Teu bisa Paringga. Sabab ieu lauk bisa dina genggaman dewek, ieu tembot leungeun dewek aya dina genggaman ieu lauk ieu. Heuh lauk aya dina genggaman leungeun dewek. Tembok ku maneh. Kamu dewek geus nancap di kana asangna ieu. Ieu geus gila sabab lauk teh geus talu ka dewek. Jadi nu unggul teh dewek, nu boga hak ngawin anu geulis ke dewek. Maneh mah ngegel curug euy. Adawa maneh jadi badega dewek. Teu bisa. Panyilauk teh beunangna ku heurap dewek. Jadi nu meunangkeun lauk ya dewek. Paringga keukeuh ngakukeun manehna nu meunang sabab memang bener karungkup ku heurapna. Nya bener tapi laukna geus ti heula ku dewek ditewak. Jadi nu meunang pan dewek. Aya rek ngaku-ngaku milik batur sia. Aing nu meunang mah. Buktina pan aing heurap dewek. Aing nu meunang. Aing. Tungtungna para mitra paheuras-heuras genggerong. Parea lasea parebut lauk. Korejat Asmadi hudang jeleng luncat kanu lega bari ngelek lauk. Asang tetep dicoco bisi leupas. Paringga meuni keuneuk beungeutna ambak nempo pamola Asmadi nu hayang meunang sorangan. Sakilat heurap dirungkupkeun ka Asmadi, tapi jeleng Asmadi luncat bruk heurap kana rungkun saliara. Di pulut rusuh brut berat saliara karampit ku heurap, atuh meuni ngagulung sagede leuwih. Teu paribasana para mitra. Bener kudu kitu euy, kope lepok saliara. Lauk mah milik aing, pileulean Paringga. Aing rek kawin jeung nu geulis Nyi Puja. Cek Asmadi bari tuluy lumpat ninggalkeun Paringga. Bari ngelek lauk anu geus leuleus taya kanagahan. Setan alas montong sombong si Asmadi, rasakeun wawalas aing sia. Perebet Paringga ngudang, meuni jojo relatan gancang naker.
sakedeung oge Asmadi kasusul keur tarung parbut lauk. Ayeuna mah duana geus dikawasaku amarah atuh tarungna nepi ka bebeakan, tapi dasar kudu panjang lalakon cenah para mitra. Asmadi titajong sukuna tolonjong kucubar ragrag kana walungan. Lalu lepas nempok itu paringa jiga nu mabok. Manehna milu luncat ka walungan sabab disangka nama Asmadi teh ngahaja lumpat ka walungan pikeun nyegah pertarungan. Atuh kucubar kacai keur tarung di walungan silih babuk silih titik bari ngerahkeun sakabeh pangawasana nu didorong ku hawa nafsu angkara murka. Para mitra kaum dangu, kumaha ari nasibna lauk atuh? Ari lauk mah tadi ge basa tuluy kabur ka jero walungan. Kemudian basa tadi ngagejebur tuluy kabur ka jero walungan. Geus teu temong deui lantaran sieun katewa ku nu duaan. Ari nu tarung beuki rongkah nimbulkeun sora nu ngaguru handaruan. Seah mata keung lantaran Asmadi jeung Paringga ngagunakeun elmu simpenanana nu can kungsi dipake samemehna. Asmadi, lamun sia yang salamet pasrahkeun lauk ka aing geuleuh. Eta lauk bebeunangan aing sia. Sarta aing boga hak jadi salaki Nyi Puja. Cek Paringga bari acung-acungan ngacungkeun peureup belegug. Belet sia bodoh. Lauk lagi leupas euy. Mana ayeuna ieu da eueun leungeun aing ge. Hayang mah tewak we sia ka walungan. Wah, mun tong api-api sia. Aing ngarti kana maksud sia deuleu. Bang ngaluncat ka walungan sangkan bisa laluasa nyungkutkeun lauk deuleu. Tapi aing moal beunang di bobodo. Lauk kudu kapimilih ku aing sabab meunang lagi ku heureup aing. Mun perlu sia kudu modar. Sok we buktikeun bisa modaran aing. Nu tarung beuki rongkah. Lantaran ayeuna mah bener-bener marebutkeun hiji barang anu geus kacangking kuduaan. Asmadi ngaku manehna nu unggul sabab lauk teh geus digugulung ti jero leuwih keneh. Paringga nya kitu boga rasa yen lauk teh beunang ku manehanana sabab karungkup ku heurapna. Palebah dieu para mitra duana ge meunang. Ngan maranehanana teu daek badami sabab hate geus panas. Perjuangan nu ampir rengse kalah ka aya gogoda. Nu akhirna timbul pertarungan nu nya-nya ngabahayakeun. Dina kaayaan kitu langit geus mimiti angkeup deui pihujaneun ngagarayot di langit. Poe jadi poe mata keung siuk angin ngakelebug disusul puting burinyaina kilat. Akhirna bereg hujan gede mending ngagebret kawas nu dicicikeun ti langit. Cilaka hujan deui euy. Gentes hate Paringga bari nyelang tangga heula nyawang langit anu caneong. Kudu sieun ku hujan sia sabab umur siangan nepi ka poe ieu deuleu. Isukan masih teh geus ngangkleung di walungan jadi bangke. Moal bisa nempo panon poe bijil ti belah wetan poe isuk. Asmadi mah panas ka Paringga. Atuh puguh amarahna beuki ngaburial Paringga teh. Montong somong si Asmadi. Dikira aing rek sieun ku sia. Alah. Aing moal sieun modar. Paringga narajang ngababi buta. Sakabeh kakuatan nu aya dikerahkeun pikeun ngagempur musuhna. Tapi Asmadi ge teu cicingeun manehna rancing geus naker nyingkahan panarajang musuhna. Bari sakaligus marik narajang antukna keur perang rongkah naker geus teu mikirkeun kana naon-naon. Reup kaayaan jadi poek hujan beuki gede sora ngaguruh abor jeung sora angin katut cai di walungan. Nu tarung pating gorowok ngajejeleh musuh patemalan jeung guludug nu pating geleger. Tekung silila geledeg aya caah mending ngaguruh. Para mitra sadaya nubruk kadua jalma nu keur tarung di tengah walungan. Harita duanana keur ngerahkeun tanaga nu pohara sangkan hasil ngarubuhkeun musuhna. Tapi can aya nu laksana lantaran cai kaburu datang. Hah? Aya wae sia teh. Ya langan teh yeuh. Paringga kukulutus jeleng luncat rek nyingkahan cai, tapi galeong awakna kabawa palid teu bisa dicegah teu. Paringga gogorowo kanangtang musuh sabab hujan. Najan kabawa cai ge bisa keneh ngajaga keseimbangan awak teu matak cilaka. Paringga teu nyahueun Asmadi ge kabawa palid teu jauh ti manehna kero nangtang. Paringga, punya sia lalaki geura tewak diri aing ye. Setan sia. Dikira aing teu bisa rasakeun sia bangsat. Paringga panas hatena. Kalayan teu mikirkeun kaayaan tuluy ngojai satekah pola. Pikeun ngajorag Asmadi barang geus tepi gabrug ngarontok. Duanana silih dengkek jeung silih cekek. Sarua hayang ngarubuhkeun lawan. Atuh geus teu bisa dicegah deui dua jago teh kabawa palid ku cai nu sakitu gedena. Tapi maranehanana teu mikirkeun kana kasalametan dirina
sabab tujuan nangan hiji hayang ngelehkeun lawan. Akhirna nepi ka hiji tempat dua anak kabantingkeun ku cai tali. Akibatna jadi leuleus taya tanaga. Paringga jeung Asmadi nyangsang kana rungga, atuh dua anak yang saya jiga mayit ngan ukur bisa ngarenghap bari ngararasakeun kacape. Gancangna carita peuting geus kaganti ku beurang. Panon poe geus moncorong belah wetan dibageakeun ku recetna sora manuk. Anu baleger bangun anu suka bunga. Cai walung anu caah geus orot, tapi masih keneh kiruh sarta loba harita teh runtah nu palin. Dina kaayaan kitu para wargi paringga jeung Asmadi pating kuliah tudang. Tuluy babatak bari rarat reret nempuan kaayaan di dinya, duana geus sadar yen dirina meunang balai kabawa palin ku caah nu kacida pisan rongkahna. Tetela euy cenah unggul euy. Aing jeung si paringga sarua gagahna, sarua saktina, sarua kuatna. Mun kieu carana kudu badami euy pikeun ngarengsekeun ieu masalah ieu, ceuk Asmadi. Tuluy ngadeuketan ka paringga nu geus ngajanteng bari neuteub cai. Sukuna kakeueum sametuur pakaian rangsak jeung pinuh ku keusi. Rek naon siang deukeutan kami ha? Hayang keneh carung? Mangke si ayeuna aing keur ngumpulkeun lelembut. Saboa sadina pangimpian dewek teh yeuh, ceuk paringga bari ngusap beungeut tuluy mureleng kana cai. Paringga, urang duaan teu ngimpi oge teu ngalinur, tapi hirup dina alam kanyataan moal bisa dipungkir deui. Urang duaan geus kabawa palid ka dieu akibat caah gede peuting tadi. Hal ieu aya alusna pikeun nyapih urang nu keur tarung. Nu geus jelas taya nu unggul atawa nu asor. Atuh sajabati kitu maneh bisa ngarti kana naon-naon nu geus kajadian. Utamana ngeunaan lauk aneh. Ayeuna geus eueuh dina leungeun dewek. Lantaran bener-bener leupas deui ka wadungan. Paringga ngeteup seukeut ka Asmadi, hatena sadar yen omongan sobatna teh bener. Ayeuna mah beuki percaya yen Asmadi teh teu ngabohong. Sabab mun lauk teu disumputkeun mah tangtu moal aya kajadian kitu. Asmadi, omongan maneh bener euy. Tapi kumaha ayeuna ieu? Sabab ngadu jajaten ku jalan yang lauk aneh, teu aya nu unggul. Ayeuna dewek sadar eta lauk teh beunangna kuduaan. Jadi teu aya nu boga hak pikeun ngaku-ngaku unggul. Syukur ari kaharti mah. Sabab memang kitu kanyataanana euy. Lauk teh beunangna kuduaan lantaran kuring nu nembakna maneh nu ngaheurapna. Nu akhirna kabawa ka darat kuduaan, alhasil ijen teh eueuh ajena. Sabab sarua kuatna. Teh napi keun nangtukeun eleh jeung meunang kapaksa kudu ngajalankeun hasil babadamian ti heula. Nah kumaha titu? Ilmu panemu urang geus dikerahkeun kabeh. Rupa-rupa pangabisa geus digunakeun. Pikeun ngelehkeun lawan, tapi buktina can anu eleh. Nu ngandung harti yen kakuatan urang saimbang. Aku lantaran kitu, kapaksa urang teh kudu papisah heula. Urang guguru pikeun namahan ilmu kasakten, engke mun geus 3 tahun urang tepung deui di Ponclot Gunung Munyul. Urang ngadu jajat anu anyar, da kitu. Cek Asmadi Daryanaker, manehna ngajak papisah heula pikeun guguru deui. Oh nya ayeuna mah dewek inget yeuh. Satuju lah mun kitu mah. Muga-muga ku jalan kitu bakal kapanggih nu kuatna. Bakal katemong nu hengkerna. Salah saurang kudu aya nu eleh jeung unggul. Pikeun nangtukeun nu baris kawin ka si Puja. Tapi saha yeuh? Na teu lila teuing euy mun 3 tahun. Kumaha lamun si Puja ku batur manten? Haye kudu diperhitungkeun atuh. Ye si urang ngegel curug Paringga ngarasa hariwang bisi Nyi Puja jalir janggi. Wah jiga nama sabab urang geus nyaho yen si Puja teh lain awewe samanea. Manehna boga gunung panangeuhan sarta boga kasieun jeung karempan. Piraku make jeung rek jalir janggi onaman mah. Apaan bare toge geus wak cabalaka ka urang. Yen manehna rek sanggup nungguan najan tahun-tahun ge asal urang ngadu jajaten heula. Pikeun nangtukeun pamilih. Boga atuh ari kitu mah. Ya mimitian ini. Nungguan naon deui ayeuna we atuh dah. Ya papisah heula. Gep duaan sasalaman geus kitu mah hanyat ka darat. Bari silih cekelan manehna neruskeun perjalanan. Duanana silih teuteub sakedeung nu satuluyna pating laleos kana tujuan masing-masing. Paringga kawetan Asmadi ka kidul, beuki lila beuki jauh tungtungna papisah sareng waktosna ka bujeng see.